mak tingkal itu kawarung meuli bodek ieu duitna 10.000 teu kuat ieu hulu ieu cek pamajikan heuh kadeukeun atuh duitna tarima eta duit 10.000 diasupkeun kana pesak utang dan ini breto mana utang teh pesakan tuh katanya ayeuna mah pesakan teh mah heuh sila euy tariksakeun ini kita simpan teh ka warung meser bodek ali harga bodek teh 500 perak berarti pamulanganna kudu sabaraha 8.500 tarima pamulanganna tarima bodekna diasupkeun deui kana pesak utang balik ka imah langsung dibikin kasih aki ku sabab si aki hayang buru-buru cager nyari teureui langsung rek nyaan kan ari iman mah percaya ieu syariatna hadang bodek hakikatna Allah liageun cager ieu huluna ari geus cager mah PS eta si aki isuk-isuk balik moyang hareupeun imahna si aki olahraga ngangkat senok sudah barbar senok aya ingat karena pamulangan ini asalkan mulangkeun karena pamulangan urut-urut bodek teh kumaha cek pamajikanana aya aki kitu cenah maneh mah geus cager bagi sakitu mana ingat ieu na pesak utang dicokot ku si Nini teh tina pesak utang begitu dicokot tina pesak utang si Nini ngagebeg naon sababna duit anu 8.500 teh aya keneh bodek lagi aya keneh nah naon kudu dibikeun kasih aki si horeng sabikeun nu dibikeun kasih aki teh kancing utang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsha 'alal ibadi a'malahum harfan in wa'ada wa in asa 'abduhu tazawwaza wa 'afa. Asyhadu an la ilaha illallahul ladzi 'alamu sirra wa akhfa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Amma ba'du, amma harfu syartin la iman wa tafsilan goliban la amma kamah mayaku min syai'in wafa. Faqala Sayyidun Malik fil khulasah amma kamah mayaku min syai'in wafa litilwiha ujiban ulifa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Shadaqallahul 'adzim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man intaqala yata'alamu ilman dzukirullahu qabla ayyahtua. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah lana amin sudurana amin wa yassir umurana amin wahlul 'uqdatam min lisani amin yafqahu qawlana amin ya Allah ya rabbal Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an amin wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an amin wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an amin wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an amin wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya rada ieu ting nemok ting naon ieu teh operator rada
perasaan seetik suantana rada ieu teuing gitu, tapi tong teas teuing supaya rada ngeunaheun soalna mubalik mah olo-olo bisa pajarkeun mubalik murah ya, jauh-jauh ke Mekarsari pengarsa sanes tinggal anyar nya desa euing ka Mekarsari kampung Nawar Galuju pesantren Nurul Hidayah. Nah gitu, eta jelas teh, eta jelas kayak itu jelas. Biasa ngengkem gitu mah diunya sok heupeut biasana teh. Jadi dia mah jelas eta aya jelas mah gitu nya. Kalau kira-kira heupeut mungkin dibuka eta na ada kalau dibayar lain. Kecuali operatorna can diberi kopi di rokok. Sok udah olo-olo. Ya. Puja pujian syukur urang payunkeun ka Zat Ilahi Rabbi Allahu Ghafur anu mana mantena parantos ngayarodah ka urang sadayana dina peuting ieu tiasa kepangariung dina ieu mahfal barokah muga Allah dina acara memperingati hari ulang tahun salat memperingati sasi Isrokeun sareng Mi'rajkeunana junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaidahan ku salawat wa salam pamoga dilimpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipayunkeun ku pribados karengan ieu DKM Al Barokah leres Kampung Cijati Desa Paglarang Kecamatan Paglarang baik berupa struktural sareng fungsionalna anu ku pribados dihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Kehilap aparatur pemerintahan jatah saduikeun ka bawahan anu kaleresan dengan ieu dihadiran ku Bapak MUI Bapak MUI kaya teh sak pasantren jeung UIN nya senior UIN di pesantren Anur Padang Tangeung. Mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun yuswa amin, diberkahkeun ilmuna amin, bari disehatkeun amin, miwah reng-renganana manawi aya BPDE Karang Taruna sareng sajabina sami anu berbados dihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Kehilap ka para guru pribados, para alim ulama, para kiai, para ustad, dugikeun ka santrina ujan kasetnya gelis jantung regum dan petekok sami anu pribados dihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Kehilap tadi jarang disebut biasa nama ieu. Ka khusus ka Master of Ceremonial biasa orang disebut teh pembawa acara, MC, atau napi pengatur lampu, pembawa acara, ya, atau napi kolmak, ya, sami kita tuh kene, sami nuku pribados hormat, mudah-mudahan Allah dimuliakeun, amin. Mudah-mudahan dia waktu sangatkeun ka pribados salaluasana, masing aya manfaatna khusus kangge pribados umumna kangge kasadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kehilap ke para tokoh masyarakat dengan tokoh-tokohna menawi ayah aki-aki oke bisa kita sebut ayah aki-aki ini ayah pemuda ayah perawan second ayah second deh ku ayah wae umur sami anu beribadah hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Mudah-mudahan pengariungna urang dina ieu tempat masih ngajantenkeun wasilah ka urang sadayana kini alam-alam hariwang alam masyarna mina dikepelkeun deui bari ayana kaselamatan amin ya Allah ya rabbal alamin. Peryogi ka uninga ka operator ka masjid mah teu jelas ieu teh. Masjid itu naon? Madrasahnya teu jelas kalau batu kucing kumaha supados jelas. Teka kuping tadi ge pribadas naon itu di luar teh ngomongkeun naon kitu-kitu. Cenderung teu bara rupuh nya. Menawi ayana tololkeun hiji datang. Para lagi sadayana alhamdulillah sababaraha waktos kapengker salah sawios tokoh urang sadayana di dieu nelepon ka pribados da eta mah zaman neleponnya. Jadi gampil aya mangunang kiai teh asal boga nomor nawe kitu nya. Matak leuwih ngirit aya nu teu make ongkos. Ongkosnya sama juga katanya. Nah, nyirian waktos, hayang dipangawaskeun, aya panyawi teh Cijati itu. Tapi cirian teh Cijati itu. Aya pas hari kampung Cijati, geus di mana baru aya ngaran Cijati di deugeunya. Boro mah ngotek euy ka babaturan sarua mubalik ka kitu tah. Nah, kitu jelas kayak gitu.
nya karunya tukang kori itu yang ngadenge eta kemarin di kabupaten nya ngan asal di kabupaten teh asal miluan kaligrafi nya akhirnya kita bisa kori teh nya tapi bisa kan ke orang-orang kuing ka itu ah naon eta we kita kenal Cijati ya hari panya teh Cijati itu Hanas uing nelpon ka babaturan sareng balik uing kadinya teh wayahna teu lamun teu jadwal kudu hadir kudu panggihan kita uing siap pas tinggalin deui oh lain Cijati itu Cite euy di Pagelaran ge boga Cijati ya desa Pagelaran kecamatan Pagelaran uing karek lagi di rumahnya Namean di dia mah sabab bretoman udah obat penanya. Nah, di kampung naon ada gini? Hah? Ciseti cipetenya. Tegal pekai. Tegal pekai turut anggar kene kamari Ciseti heuh. Lainna ngaramah di Cijati. Ya, mudah-mudahan berkah sareng urang dia amin ya Allah ya rabbal alamin. Da urang meureunang kusau ngayakeun kieu teh itu bukti cinta ka Rasul leres. Peryogi kaunnya hari cinta teh opat aya disebutkeun mahabbatul muwajahah mahabbatul mutaba'ah mahabbatul warahmah sareng mahabbatul mawaddah eta teh sami-sami cinta aya disebut mahabbatul muwajahah naon mahabbatul muwajahah teh cinta patepang seperti anyar kene uing aja di Sinang Barang di Pasir Nagara di ditu ngobrol jeung ini urang ditu mah ceuk geus kolot dan ini ngaranna ge ya ngobrol jeung ini urang ditu epokna teh kieu jeung ustad emak teh bretok ke zaman Ipong maksudna zaman Jepang beureuna di Pagelaran juga babaturan mun teu salah ngaranna teh Iji jeung Dem aruk pacina Iji Dem aruk ting aya keneh dikeuna tinggal hayang panggih mah teh eta si emak hayang panggih jeung babaturanana waktu zaman Ipong eta teh cinta tapi lain cinta birahi ya mah cinta patepang hayang panggih sono hiji tah disebut cinta aya anu kadua mahabbatul mutaba'ah naon aya mahabbatul mutaba'ah urang kadang-kadang tetepang sarjawina wawuh ge henteu ngan ukur beja cek batur ciri-cirina kieu deun make jeung aya joyo-joyo rasa cinta tah eta teh namina teh cinta mutaba'ah bahkan segala informasi pinawitan cariosanana cara berangianana kalakuanana diturutan oleh ke urang tah eta kasebat teh mahabbatul mutaba'ah sapertos urang cintana ka Rasul urang teu kantos tepang urang teu kantos naon ningal bahkan teu terang rupina ngan saukur wartos mutawatir ti para sahabat di para ulama duikeun ka para ustad anu ngarugikeun ka urang make jeung joro-joro cinta ka Rasul buktina urang ngayakeun model kieu tah ieu teh disebutkan mahabbatul mutaba'ah ngan barudak urang mahabbatul mutaba'ahna sok paling hariwang sabab mutaba'ahna lain ka Rasul lolobana mah ka artis sok geura tingali cara pakaianana nurutan artis zaman aya nama tong aneh lamun ningali budak perawan dor non bujana di deuleu-deuleu bereto mah pan eueuh nya bujana di deuleu-deuleu make carana geus satengahna bujana teh kitu Gusti akan kotak ka deuleu euy mun teu geuneuk mulus mah rada leuheung ieu geus geuneuk pajaliwat sing kayo alah aing mah tah eta teh nurutan saha nurutan artis kadang-kadang buukna jadi bule heuh eta teh naon perang naon eta teh guludug eta teh ka zaman ayeuna mah kitu nya tong aleh cenah nurutan artis heuh artis mah beungeun lagi di hotel dahana di restoran mun dahana cikeun ge pre-chicken sandwich black forest hotdog hamburger diturutan ku urang ieu kumu ditikun eueuh bari moal salangka kapantasan nu di daangan naon deblok comit garung-garung apa garung-garung je bala-bala atuh pan bala jeung garung teh sarua oh kunaon ieu lampu teh
kata keren lah kelar aman kelar biasanya itu jet santri mah bahaya kelar kalau gitu teh buk kali ngelo teh pas bacaan teh kosong ya kelarnya mau keluar lagi biasanya gitu biasanya aman itu mah ya keras gak? Eta nomor kaduana disebutkeun mahabbatul mutabah eta keuna ka budak lalaki ka budak awewe sarua mahabbatul mutabah dia budak awewe nah budak lalakina sarua gitu bahkan tong aneh urang kampung bari teu sakola budak lalaki ari ngomong hayang keren hayang bahasa Indonesia puguh teu nyakola oge tungtuna teu nyambung teh eta teh nya pani coba baturanna waduh gua cari-cari kok hareupeun emang bahasa Indonesia yang kok hareupeun ya Allah eta karek gawe di kota karek saminggu eta ngomong geus kitu letter deh nya wah budi kita ku kolot teh banyak ari pek diguling di jalan teh lamu waduh kok saya teu gulutuk emang bahasa Indonesia teu gulutuk kali di kampung teh sekali dibawa kana aya gula aya naon beas aya kalapa heueuh diasupkeun kana dus ini tah kalau baturanana tolong deh dus saya dibrogodin emang bahasa Indonesia brogodin dibeungkeut teh kitu nya ari di Cianjur nepi ka Pagelaran baru teu abagian yuk ka mobil teh langsung tak cocok-cocok ngomong ka baturanana waduh saya dari mulai kenaikan sampai keturunan sampai tidak kebagian kedudukan eta ngomong ka Baliwut teu parulung nya jadi urang mah kadang-kadang loba gaya teu sesuai jeung kemampuan padahal kalau disebutkan gaul teh gaul lain nu kitu lain buuk jadi peran kawas lasun lain nya aya mah buuk siga lasun pagawean murah naon-naonan nya lain nu kitu nu gaul teh nu sagala bisa gaul teh model tadi teh tukang kori kita kaligrafi bisaeun kori bisaeun nya bauna kita dakwah ge bisaeun tah eta nu gaul nu kitu teh ngaranna teh nya tah Bapak kali sadayana urang teh datang kana ieu tempat teh ieu teh ciri cinta ka Rasul mahabbatul mutabah aya deui dua deui cinta aya mahabbatul mawaddah jeung aya mahabbatul warahmah ari mawaddah mah cinta birahi sapertos cintana aman ka ibi sapertos cintana akang ka ece tah eta teh mahabbatul mawaddah cinta birahi ngan cinta birahi mah satungtung panon masih kena nempo satungtung rasa masih kena aya eta bakal datang cinta birahi maka rujak panon geulis keneh datang cinta birahi ka panon mah geuningan teu kena umur najan geus kolot ke panon mah nyahoeun ke heran najan geus aki-aki nempo parawan mau bolot eta nya teu sudah gitu wah ieu mah geus aki-aki selera ge kan ini we teu sabenerna nya hate di baheula keneh dianger ngan meureun kemampuan beda heuh kitu eta panon Pak matak lamun aya pernikahan sayang teu mahabbatul mawaddah teh beukeut ku warahmah supaya ngadatangkeun sakinah naon warahmah teh cinta kanyaan seperti cintana ibu bapak ka budak urang ka putra urang saking punya anak ka budak tapi teu ka poho kadang-kadang si Raden, si Menak, si Ratu, si Raja puguh rewok oge nanya teh ngan prayogi kauningan eta kabeh teh bakal ditinggalkeun eta kabeh bakal ditinggalkeun metak urang disebut manusia teh hartosna manusia teh mana manusia teu ngagaduhan naon urang teh Pak urang dina Sunda mah disebut jelema ari jelema teh merga tina liang emak dalam tina liang bapak disebut jelepak urang disebut jelema kata alhamdulillah urang datang kana ieu tempat sabab rumasa urang teh jelema naon ari jelema teh hakikatna jelema hakikatna hiji makhluk sosiologi kadua makhluk psikologi katilu makhluk hewani kaopatna makhluk seksiologi bahasa Al-Qur'an mah urang teh Anas al-insan al-basar bani Adam jelema-jelema keneh eta teh disebut makhluk
sosiologi sabab urang teh makhluk anu butuh ku batur, urang teu bisa hirup sorangan. Ngabutuhkeun batur, akang butuh ece, amang butuh ibi, kabeh ge saling ngabutuhkeun heuh. Aya di dieu teu butuh ku batur aya teh? Teu aya, kabeh ge butuh ku batur. Sing ehona leutik euy. Kita sapi jelas euy. Ah, tambah teuing ieu ngawur sarana. Pas ke polar pattern ngaranna teh. Nya, polar pattern. Jadi polar patternna kudu pas, kudu kawas urang ngobrol jeung nu pahareup-hareup. Lain ukur tarik nya. Ayeuna urang ngobrol jeung jelema anu nu kanan urang kadenge teh. Kadenge teh. Kadenge ngan teu asa ka urang dan nu kanan urang, tah nu kieu ge itu eta teh. Intina mah polar pattern, polar pattern teh sorak kudu asa ka urang. Lain asa tarik nya. Keun bae tarikeun nu penting geunah heuh. Gitu. Teraskeun ja. Teraskeun nya. Anu kadua urang teh makhluk sosiologi. Naon makhluk sosiologi teh? Makhluk anu beda jeung makhluk saja, urang mah bakal peta pertanggungjawabanna sabab manusia diberi aturan. Beda jeung sato. Manusia mah diberi aturan, diberi kaera, diberi awak bentukna leuwih ti makhluk nu saja, gayana naon ge pantas-pantasna, bahkan diberi hiji perkara tatanger dina hirupna ngaranna al-haya, al-haya teh iman, jelema komplit manusia. Nya, diberi aturan naon agama, din, aturan ke manusia, lain ke sato, maka taat agama teh wadun ilahiyun saikul lidawil qurbi jarihim iyyahu syahadatihim fid dunya wal akhirah. Undang-undang Tuhan anu dibikeun ka makhluk anu berakal. Da urang deui lagi jelema supaya naon? Supaya ka jelema ngajarankeun ka eta aturanna tujuanna li syahadatihim fid dunya wal akhirah. Supaya urang sabagja dunya jeung akhirat. Ieu aturan. Nya, dina agama aya sumberna Al-Qur'an. Al-Quran teu kabeh karati diterjemahkeun ku hadis. Maka hadis Rasul manin taqala ya ta'alamu ilman ghafirullahu qabla ayatua. Sing saja mah anu minahkeun awakna Rasul nu warang ge pinah. Rasul nu warang ge datang ka tempat ilmu. Lain ngadengkeun urusan ngaleungkeun urusan saja. Bisi aya urang dieu ngomongna kieu lah dari dieu ge kadenge. Yang kerewe di kamar tak ada ini saya dijelaskan tak perlu datang kali ke panggung bisi itu padahal Rasul orang lagi tidak datang jadi Ustaz saya kamar ada nunutan saya kamar dua kali nikmatan hiji nikmati hampura dosa bisa datang karena ia tempat kaduana nikmat nunutan wilujeng wilujeng mo kena antap sila nunutan sedang menikmati HS. Ustaz saya tamat jadi lain kalian kan cacamu ilamu nanon. Teraskeun. Tong jadi dia. Oh berarti saya menang sama barang kenikmatan. Hiji nikmat ya hampura dosaku sama datang ke tempat. Kaduana nikmatnya wilujeng bentet. Sok we tulikeun ngana patuk eueuh. Nah, itu dah boleh disubuhan ke cangeuteuh nya. Ustaz, buka. Tong hariwang da keur lima aya lain. Bae tenang ya tong. Hariwang saya teh lamun keur mubalik disuguhkeun bahaya. Ya, laras ya. Ustaz, saya balik ngadengkeun, hayo heng ngobrol. Oh, si eta menang sabobar kanikmatan, hiji nikmati hampura dosa. Datang kana ieu tempat, kaduana nikmat ngobrol, sok we sina ngabudah ngobrol. Ya, laras ya. Gitu. Jadi nu datang kana ieu tempat aya rugina teu? Teu aya untung datang ka ieu tempat. Naon sababna? Bisa silaturahmi jeung tetangga urang. Tuh tingali. Ngahaja mangaprak ka tiap imah moal kasieur moal sibuk laras ya. Ari kitu mah aya di hiji tempat dihijikeun urang bisa papanggih jeung tetangga urang, bisa silaturahmi jeung para guru urang. Heuh, apan silaturahmi teh tilu kauntunganna. Hiji bakal dibukakeun 1000 pintu rezeki, kadua bakal dibukakeun 1000 pintu rahmat, katilu dibukakeun 1000 pintu derajat. Piraku teh kabita. Kabita teh. Maka kudu loba ngumpulna.
aya mingguan kumpul deui heuh aya jumaahan besok jumaahan di dia besok nepi kana ilah-ilah ka ulas-ilas hah imam ilah-ilah urang ulas-ilas paling kana ya ka ulas-leos ya ada salah pemerintah kayaknya akibat cek pemerintah dina sambutan sok kieu geuningan mari kita bersatu cenah kitu nya eta teh dipraktekkeun ku masyarakat begitu beres salat teh wiridan heula ka bersatu ya gitu maka pemerintah tau di kabar satu guruna ditanya teh nah hiji gitu bersatu mah kitu bersatu beak itu tuh nah gitu teraskeun jadi agama dibikin ke jelema hukul bahkan ayat terkenal di jelema karena aya rasa kaela maka jelema make baju sabab aya sumber era ngaranna orang ayat tadi dia doma make cungcat muning make cungcat aya teh jelema mah mesti eta teh kudu tutupan terus beda jeung sato mah jauh kaela bahkan sato mah eueuh rasa teling satu dina kadang urang boga doma 5 cokot hiji pencit gigereun kanana sugan di jero berak tariuk turun maca tahlil henteu nya eta babaturan di pencit gigereun kanan nu di jero kalah kebeger teu ceuk mentak urang ulah kapiheuan ku sato urang kadang-kadang sok eleh ku sato sok urang can hudang geus kadenge geuning sorangan sing jawab tadi Sora uing dong astagfirullah. Lain orang dia begitu dah. Uing disebut hayang. Sora uing nyontok ke hayang ece astagfirullahaladzim lah teka tingali uing kieu adi dia. Sok eleh kene ku hayang heuh. Urang can budak hayang geus budaknya kongkromo palingan cokolot beto geuningan. Teh ulah kapiheulaan hudang teh ulah kapiheulaan ku hayam bisi rezeki dipatok hayam aya urang mah teu kumaha hudang geus kongkrong doma jam 8 digisik naon ini teh cang bulan jam 8 lamun kabelangan kitu wajib salat di kamar di masjid ya sholat subuh di masjid, aku cek nu ngaliwat teh kasih eta mah buka aliran anyar cenah pas kita. Manya sholat duha make kunut. Sholat duha make kunut padahal sholat subuh sia teh. Ya kitu tah. Terus ya. Nah, eta aturan teh jelema. Eta aya paribasa dengan agama hidup ini akan terarah. Rek ka mana urang hirup tanyakeun kana agama. Oh, ternyata dina agama urang dijelaskeun. Urang teh saha urang teh di mana, urang teh keur di mana, urang teh ka mana, ayeuna kudu kumaha? Eta 5 pertanyaan kudu dijawab. Jawabna ku ilmu. Urang teh saha? Urang teh manusia, disebut jelema teh bahasa Indonesiana eta teh manusia teh, bahasa Inggrisna human, bahasa Arabna man, jelema-jelema keneh eta teh. Asalna tina barang geureum, ke bakal jadi barang geureum, ayeuna keur hirup mamawa anu. Jelema mah kitu asalna tina barang geureum. Tina naon? Tina cimani. Jelas tuh cimani. Sok anu dagang cimani ka dieu di kantongan 1000-an teh pira hargana. Barade pi camanteun teh di pesen mah. Barade pi luraheun di pesen mah. Naon sababna? Geuleuh. Nya geuleuh nya. Geuleuh mata kade ulah nyomot geuleuh. Ya, cimani teh di lalaki ngaranna spermatozoa, di awewe ngaranna ovum keluar ejakulasi ngaranna. Patepung ngaranna koitus 40 poe teh harita jadi detik tipe 40 poe teh harita jadi daging tipe 40 poe teh harita ditiupkeun roh ngabentuk manusia ditiupkeun roh ditantukeun dirinya saha pingalanana sabaraha umurna jodohna jeung saha kumaha rezekina eta ditantukeun maka di urang geus sok aya 4 bulanan deuh asok di dieu eta 7 bulan. Apa yang berat tuh masuk 7 bulan, 4 bulan Ustaz. Sabab kurang Sunda mah resepna kan angka 7. Lieu 7 kurili. Terus ya, teu hayang wawuh aing mah tapi geuna 7 turunan. Dasar aki-aki 7 mulut tuh. Ya, lamun mani 7 rupa kemang. Ya,
jadi sebenarnya kan yang ketujuh orang Sunda itu padahal pun mau 4 bulanan. Nah kenapa kita 4 bulanan ngaduakeun supaya catatan takdir kerja bang bayi nu di jero beuteung teh hade gitu. Mata ngiduakeun eta teh disebut 4 bulanan deuh make jeung mani kumaha di indungna. Biasana gitu preto teuing aya namun. Dia segitu tara. Sok aya 4 bulanan dia. Asal berarti sarua jeung uing di ditu. Di mana Rajaban, datang bulan Rajab sok Rajabannya jadi kayak asal. Di mana bulan Mulut sok Muludan sok gitu. Di mana kawinan pentingnya sok syukuran sok, pengajian sok. Berarti sarua jeung di ditu. Di mana lahiran sok marhaba sok. Bahkan di mana aya nu malawat sok lahiran sok. Lu mau tahlilan? Hah? Ayo ada luas biar mau tahlilan. Ada beda yang di situ gitu. Di situ mah tahlilan maot mah. Tahlilan. Bahkan uing mah anti tibah heula tarang ada ang-angeun ti maot, Pak. Ayo dulu hirup mah ngangeun. Bisi maot nih udah ngangeun. Moal we mau narima itu maot. Anyarkeun dia maot teh. Ayo bungkus dia anyarkeun. Ayah, tang ngabedaan ka urang dieu. Di mana-mana aya nu maot haram dikeun sapekerkeun kare. Teu meunang lamun aya nu maot teu meunang dikeun sapekerkeun haram. Da. Moal asupnya nu maot sapekerkeun. Rumahnya nu maot dikeun sapekerkeun heuh. Sok karalani aya diumumkan mau meunang. Di sia nu maot dari gogotong ge sapekerkeun. Tapi di rumah tenang kenehnya. Di mana nu maot tenang keneh aya keneh tukang ngurepkeun deui. Aya tukang ngurepkeun di dieu. Kupingkeun tukang ngurepkeun sok diheulakeun harja. Tukang ngurepkeun sok diheulakeun. Beda banyak aya diheula ngurepkeun padori ngatur. Di mana-mana ge ngurep mah sok diheula turun heuh gitu. Tah urang teh hakikat hirup teh kitu Bu. Dengan agama hidup ini akan terarah. Hanya orang teh saha. Tadi asal teu barang geuleuh, engke bakal jadi barang geuleuh. Ayeuna teu hirup mamawa anu engke bakal jadi barang geuleuh. Naon? Bangke. Berharga kene bangke mujair. Berharga kene bangke japuh, lauk. Sabaraha japuh di dieu? Hah? 5.000 itu sama? Saon? Tuh apaleun anu beki japuh. 5.000 saon, kamu tak kira kayak udah apa ya sekali. Itu, nya 50.000 sakio, mahal tuh. Mahal. Lamun hek anu dagang tadi barade daging Pak Ustad Opat. Naon sebabna? Terus deh, mata kajian teh hirup gelar rupa-rupa SPD, MPD, SAD, ES, dan SH alias sisut hirup. Dr. Renos, SE, gelarna, di mana geus naon? Masarua gelarna teh disebut almarhum kabeh oge. Jasadna disebut layon, terang-terangna tara. Begitu disolatkeun sugan, sok kade kan si Junaid kade. Si Asep ngomong kade tara, layonna cenah kapayun. Dia masjid. So kudu minum urang sholat tuh kangen imam sama urang sholat posisi urang hareupeun imam. Dia mah ka masjid sekali ka masjid langsung hareup teuing hareupeun imam deui. Batur-batur nangtung mah boleh hareup. Sekarang aneh tinggal. Tapi ayeuna ka masjid teh. Ayeuna teh hirup mamawa anu jadi naon dibangakeun ku urang ieu. Ieu mah cangkang. Tah nu jero nu dibawa naon tah? Kaset serot bau. Gelis cerot, bau artis Hollywood ngaranna Britney Spears cerot, bau. Terus dari artis pop dunia ngaranna Michael Jackson cerot, bau. Michael Uloh cerot, bau. Charles Ayat cerot, bau. John Udin cerot, bau. Alfred Apun cerot, bau. Komo Michael Dadang, Charles Rohman, bau uing oke cerot,
coba nu geulis mah seunit bau angeunna bau jadi naon dibanggakeun ku urang lamun urang tina barang geuleuh ke bakal jadi barang geuleuh ayeuna teh hirup mamawa anu manusia asalna tina taneuh keur hirup nu di dahar hasil taneuh geus bae asup deui kana manusia asalna tina liang keur hirup ngeunangan liang geus bae ngeunangan elak sok tanyakeun ka bapak-bapak geus bae mah ngeunangan elak sok jeung liang naon geus bae hayo ngeunangan liang itu terus ya tak eta hakikat manusia tahu orang hayang apal hakikat manusia teh eta jadi naon atuh disomongkeun ku urang padahal ketika orang maut butuh ku batur terus teh anu bakal nulungan urang di akhirat amal-amalan aya 3 nu bakal tuluy ngocor hiji sedekah jariah kadua ilmu manfaat katiluna budak soleh anu ngadoakeun hiji sedekah jariah ayana perkara kieu teh pangajian kieu teh ladang pahala ke akhirat sabab urang dieu pasti arudunan heuh udunan teh aya keur jabat ge udunan malayar teh lalunas teh lamun ngadenge lunas ka uingna ge tenang sabab panghariwang-hariwang namu balik lamun ngadenge teu lalunas ari kedua tenang ka uingna ya gitu, tanya kan ada pahala mentak anu kaginang kutu mayang naon eta teh cucur naon teh lain dari lemunungna disebut teh begitu teh poeh nini nakara pada eta teh merenang sedekah nya masa sok tapi kan calet teh nae da keur wing aya meureun nya hariwang hariwang sih kalau mungkin balik bisa disubuhkeun gitu terus urang teh saha, urang teh di mana, urang teh ka mana. Nu kaduana, urang teh di mana? Oh, urang teh di Allah. Bakal balik deui ka Allah. Asalna ti alam gebrek, alam teu boga rupa, alam ruh. Nicak alam kadua alam batin aja beuteung sabaraha bulan? Sabaraha bulan? Lolobana nyebut teh 8 bulan heueuh. Terus teh padahal mun diteliti mah 5 bulan. Naon sababna akan ayana urang ngajero beuteung indung urang ketika urang usia 4 janin usia 4 bulan kadinya tes aya urang di dinya ti 4 bulan kalahir teh berarti 5 bulan deui heueuh tapi keur bae kebiasaan urang nyebutna 8 bulan ngajero beuteung indung gubrak kalam katilu dunia majraatul akhirat ketika urang lahir ka dunia wallahu akhrajakum butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ketika Allah ngabarejakeun urang tina jero beuteung indung urang la ta'lamuna syai'a urang teh teu nyaho naon urang teh teu inget naon aya di nu inget aya nu terang aya nu anu emut sadayana ketika dilahirkeun teu inget teu nyaho terus teh urang lahir cenah poe Rebo beja nya beja cek indung urang maneh mah cenah keur dilahirkeun teh nah heujeuna ge 2 poe 2 peuting maklum darah hese lahirkeun maneh mah keur mahulu maneh beudeuk mul atau mah aya tak-takan gitu terus teh mata korok ketika dilahirkeun kabeh nangis nangis teh normal lamun orok dilahirkeun teu nangis bidan riweuh sok pasti bidan mah riweuh naon sababna bahaya ka orok kudu nangis kudu leweh ketika lahir teh naon sababna normal mah budak lamun dilahirkeun leweh naon sababna kejeung leweh naon sababna ceuk orok dilahirkeun mah kejeung nangis jawabanna ku sabab reuwas ningali bapana mending bapak teh gondrong nya badak nah cenah aya keur ngalongokan leutik keur botak gitu tak reuwas nu bapana leweh budak ketika urang lahir ka alam dunya urang leweh batur nu ngabandungan seuri leres teh bapakna seuri bunga tatangga milu bunga seuri tangke urang ninggalkeun alam dunya batur leweh urang mah kudu seuri dasa aya saat yang kete bu teh iraha waktuna urang teh apal
ada tangan orang ke malaikat Israil rek nyabut nyawa dengan ikoro orang dina dua suku leungeun matak cek katerangan geuningan barang nyawa ngapikeun ati korona pegati tinggalan dunia jeung ahlina tutup kawang tobat rejeun tinggulandang fitnah agama sarta iblis harudang tahdinya ujian terakhir ke manusia nu kumelenang di alam pawenangan nalika nyawa ngapikeun ati korona ngahajak ku Allah dililahkeun teu akan dicabut ditinggalikeun heula rek ka katuh hubrenya imut ka galenu naon sababna kaendahan surga ditinggalikeun janjang malaikat Jibril belah katuh tapi barang ngareret ka belah kenca eta si calon bangke geuleuh ka bias naon sababna ngaguruhna neraka geus katingali janjang malaikat Jibril belah kenca matak si calon mayit nu geuring nu geus hilang anu geus ngap-ngapeun teh sok tingali socana sok lurah teret ka katuh ka kenca jika ngareretan urang anu ngalayan kalinya anu ngalong kalinya padahal mah ngareretan di tempakeun malehanana urang mah nyangka oh rek cager meureunna kadang ditanya emaran ibi kumaha damang lamun si ibi eta nu geuring bisa ngomong nyasat atuh cager mah teh kamari ge lompatan nyawa geus ti korok tah dina di tempakeun ditinggalikeun garis badagna kahirupan manehanana ditinggalikeun rekaman hirup manehana ditinggalikeun hanya ka waktu keur aya pangajian keur mantau teh heula karasa dinya hanya ka tiap ulin ka kebon eta batas geser-eser nah waktu nyawa misalnya di korok hanya ka begitu molah sawah eta mah galengan batas batu hayo disempogan nalika nyawa nepikeun kana dikoro kapan gini hanya ka ngadangan di warung makanya dikurangan eta kiloan hanya ka ibadah campore ari keur aya batu tukangun ngama ka urang muni takbiratul ihram ge madog Allahu Akbar nasa kaya batu digancang Allahu Akbar eta salat ekspres aya batur mah ya Allah komo eta urang untuk baju terus samping BHS nah haja merak dari kaluar ke katukankeun supaya kadeuleut ku batu takbiratul ihram medok Allahu Akbar BHS sakalian merak dilaan ku budakna ngada ieu make dibilaan bapak teh naik salat gara-gara eta aya terapeun deui mohon cenah urang terapeun di teangan nu tadi dilaan teh amal BHS na leungit manggehe cak dorok-dok uruk-uruk nya iya cenah terapeun mah nyahoan si bapak terapeun dikapalkeun atau sinapa heuh syukur cenah ieu geus dipake deui ku si bapak teh pas dipake merek dorok-dokna teh pramah bujurna jajaran panghareupna salat teh hayang kadeuleut ku batu wah mantap Allahu Akbar begitu ruku dibaca ku jajaran pangtukangna gurih dan lezat da eta mah ruku nah gitu maka penting ilmunya penting ilmu teh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat bakal diangkatkeun jalur beriman jeung jalur berilmu kalawan sababaraha derajat maka nomor kaduana dengan ilmu hidup ini akan mudah naon hesena lamun urang nyaho kana ilmuna hese teh lamun can nyaho kana ilmuna mata karasa kuing bretok keur mimiti can bisa kana motor Kang kuing latihan motor eta ge sama kasari sadegelegana asa kurang lega mas kobras ka sisi mas kobras eta hansip di desa ribut darulungan tapi geus bisa mere ayeuna ya bawa jalan badak Kang ieu mah jalan leutik ku kapeko bae leueur batu ngajaran terus ada tajud halangan ya geus bisa teh seak kepluknya lamu geus bisa aya lamuhna pomo muncat bisa heuh masa urang ulah ngarasa pang bisana heuh lamun pintar ulah ngarasa pang pinterna lamun gelis usah ulah ngarasa pang gelisna komo goreng patut mah ulah ngarasa pang goreng patutna nah goreng patut sombong miskin hirup deui oh tulunganeun ka masjid teh nyaho jalana kada jeung ustaz terakhir mewah pan itu geus kitu mah leres teu
batur ngabring jumahan sia kang urang ngarit aya nih dengan ditanya teh amang kunaon teh jumahan epokna teh ada urang mah panasan kecil gitu nya ibu-ibu dia sok aya mana antara osok di mana osok di mana basarnya sok hari osok pasti osok komun gara lubut gelang mah gelang kita bisa nih permingguan dah kata dengan nanti para cici ya gerincing lu kunaon pernah abis sambil wae kayak teh kadele kena aya sakit gitu aja antep ke tong digeureuh ke da aya eureuna aya cangkeul nya biasana ge tara dadah eta aya balik ngonan dadah balik rujuk mas dadah ya Allah cina teh ge salawatan salatul salamun aya masa bener tuh jadi ku omongan naon ge jadi ibadah heuh setiap nikah pakai jadi ibadah lalu nyakna ilmu nak kok ayeuna bulan Rajab bulan Saban bulan Ramadan pakai ya selawatnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana sok sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana ece ibu teh balinya terika Allahumma barik lana gegera Allahumma ngejo Allahumma disikan bawang Allahumma barik lana salaki urang teh ari kopi di mana di tunana Allahumma cabak tarana cager gitu jadi setiap nikah bakal jadi ibadah lamun nyaho kana ilmu penting ilmu teh penting gerak kebingkeun sakali mangsa menuju MTQ tingkat kabupaten tepatnya di Warungkonan uing datang ka ditu salat di hiji tajuk masalah ilmu ieu di hiji tajuk eta salat maghrib eta penumpang makmum calon makmum geus ngagulung loba ari cek uing teh kunaon ieu teh acan kawitan ari pokna teh nyaeta Pak Haji teh teu aya saha teh Pak Haji teh nya imam nu biasa di dieu nah ka mana apa ngayurian oh terus kumaha teh itu mah jadi wae teh salat tuh katunya culak ceuk cenah ku akan we Abdul ku pribumi ceuk abdi mah tahu pribumi sok mangga saha di pangsepuh tadi dia itu cenah aya si Abah banyak ka sabuk wah imaman ayam teh cenah teu bisa ilmu teh teu bisa nu kasehat cenah di mana ge imam nu kasehat cenah salat nu hade Abah mah geus kolot salat ge cenah geus butut udah batuk dipaksakeun gitu jadi culak cileuk kadaguan dari imam keneh ari geus lila teh si Abah deui wah wayahna cenah jadi imam dipangku ku sareang kok kurang dinyae nian iya cenah geus wayahna jadi imam makanya mau dimikir di sholat teh daekeun jadi imam ngan ngucuk menit geus sabar pisan cenah teu biasa cenah Abah mah cenah kitu jadi imam udah khora imam lagi cenah kitu mah jadi imam mah gitu dah geus kadek cenah tueuh gatuh kenaik Bah diajar lalunan rakaat kahiji lancar begitu rakaat kedua ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin nah mulai
meureun nyangan surat naon apa dan pulang we ilah bahkan ujung hati teh coba kita ditulikeun moal surat udah hati masih teu bisa dicara mun coba ge hati mana nu kadeu are geus lila pok meureun aya nu kaingat surat ah ieu nih kaingat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bismillahirrahmanirrahim teu sirik mah eta penumpang teu makmum atau meureun langsung narik napas panjang, lamun bisa ngomong alhamdulillah, lamun bisa ngomong yes ditulikeun beureun kitu. Dah kali langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengiti tukang nasi tulis. Nepi kaya jalan panghareum bagi geureuh uing si ketuas teh bobaturanna 2 kali isya. Beureun kadenge ku imam bari nyadar. Cek urang mah tuluikeun teh dihaja bener nya. Ieu mah pan alia ka tukang 2 kalinya. Apa seseriana teh cukup 5 menit. Ayo seserian. Nah gitu masalah ilmu mah heuh. Mata ulah dikira supir masjid teh eta teh ya Allah can biasa mah riweuh. Can biasa mah. Geus buku we bereto pernah kanu sadahugul 5 tahun sabaraha. Kitu eta ge kitu imam teh teu biasa imam mah. Jadi ganti ada imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum mun dihitung-hitung kuing 11 ayat eta. Pan kabeh mah kan ku ayat lain. Bulak bos aya geus lamun makhluk mah. Teu kapikir mun mah teh. Untung mah ngali. Coba mah geus sakarasa kitu, langsung Allahu Akbar gitu. Ieu mah lain, ngalil ka tukang. Ari walian di mana? Ada kan walian teu apa nih? Ari walian di mana nya? Ya Allah, orang geus 12 balikan itu teh kapangi walian. Kitu tah ilmu mah. Maka ilmu mah untung-tungna karena sakuing bereto kan ke SD diajar matematika buku matematika ke SD kan ipisnya leutik ipis cek pikiran uing bereto leutik ieu mah tamat diajar matematika teh semat SD tamat buku lagi begitu SMP aya deui matematika teh eta bukuna beuki kana nah beuki kana cenah teh padahal kan bereto leutik begitu SMA aya nama bagi kanal mau perguruan tinggi bagi kanal deh jadi bagi luhur dan bagi bodoh sih orang ari urang mah diajar matematika ke ukur cukup ngajumlahkeun leutiknya genep kali 2 sabaraha 12 2 kali genep 12 dan nanyakeun ke budak SD ge sarua ya genep kali 2 sabaraha 12 nanyakeun ke budak SMP genep kali 2 12 ka SMA 12 ka perguruan tinggi 12 nah nanyakeun ka ini uing beda jumlahna mah ari genep kali 2 sabaraha 4 jahan nah make jeung 4 mah geus sopet cenah ngawang jengkol genep kali we 2 sabaraha deui jadi logika ini jeung urang mah beda ya Allah hari urang dia pakasaban seueuna kana naon kana kani kana nyawa gitu nyawa kana pepelakan begitu nya pakasaban kana pepelakan hoyong berkah tina kasaburan hoyong berkah tina kasaburan nah begitu saur Rasulullah man tahawana bi salatil jamaatin aqaballahu bisnatain asaratin sing sahaja mah osok salat tapi tara berjamaah maka ku Allah bakal diberi 12 kasangsaraan osok sholat tapi tara berjamaah 12 kasangsaraan kan tilu dibikeuna di dunia tilu nalika dicabut nyawa tilu di jero kubur tilu di akhirat tilu kali 4 12 mana di dunia teh
hiji tur paul barokah min kasabehim bakal diangkatkeun barokah tina kasabna eta jelema cacah-cacah kosong sholat ngantara berjamaah jamaah. Petak insyaallah Pak Ustaz geus aya pengajian penting ayeuna pinuh jeung teu masjid teh heuh. Dur kokol betul geus di masjid, dur asal kokol geus di masjid. Jadi di masjidnya bedug ya. Ulah mah masih itu gemuk di sawah lain. Kalau ngagebuk kadang yang budak di masjid pas lohor teh adang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eureun ngagebuk tulis salat atawa kapok. Kapok. Kalau kapokna teh cing atuh tengah poe kieu mun sapeker teh kahuang ka di bawah. Itu mata paingan teuing geuningan di urang luhur mah jelema badak bedana ieu. Adang ge cenah kudu ulah kana toa. Dikurangan heuh. Bedana mah bedana. Ya Allah paingan kawin anu nanyakeun atuh saminggu ka tukang telepon. Ustaz, artinya cenah nu adang sok make toa tara. Dijawab kuing teh tara. Dijawab tara make toa sok make samping jeung kopea. Nah, keluarga sampai kita hulu aneh. Tinggal di Singapura kan, bereto teu aya hiji tempat anu eueuh adan, teu aya hiji langgar eueuh adan setiap pelosok setiap tempat masjid Tanjung langgar, naon deui masih dikae masih besar kaum kabeh adan Singapura. Mimiti pemerintahna ngalarang kana toa, diletikan mimiti ngalarangna. Beh dieuna mesina nitah di pareuman. Beh dieuna masjidna diratakeun. Mata kamu bapak ibu sadayana ayeuna ka Singapura mustahil di ditu ngadeng adat. Indonesia digitukeun. Ayeuna di Singapura mustahil cenah mun anu ka ditu ngadeng adat. Ieu mah lain beja Kang, lain beja ieu cenah. Cenah kisaruan teh. Gitu, ya, metak hariwang ayeuna urang mah kejeun sapeker dikurangan cenah kitu. Metak begitu ngadenge toa dikurangan nadana, soratna diuing mah ka tamahan, sok tamahan cenah kitu. Oh, sina, ka tiap-tiap imah teh. Aturan di kumandangkeun ge endang doe. Deui kumandangkeun ge adan teh aku teh harus. Ayo salat. Ngajak naon? Ngajak sholat. Ari geus hayal sholat, ayeuna hayal hayu urang nuju ka bagjaan. Ditah kartina urang hayang bagja nya sholat heula. Lain sholat teh panarikeun subuh kasiangan, lohor di padamelan, asar di perjalanan, maghrib kacapean, isya kaheesan. Atur kira sholatna subuh keberangan, sholatna geus korongok doma, lohor masih kena di pagawean alasanana, asar karek balik, maghrib kacapean, isya kaheesan. Mata paksakeun maghrib ke masjid. Da sholat berjamaah mah teu kudu ngelenting cek kuing mah. Asal ieu we Pak. Asal maghrib jeung isya, subuh jeung lohor asal geus ka kitu. Hah? Heuh maghrib jeung isya, lohor jeung asar. Subuh we teh. Ulah cenah kitu. Keun bae eta mah tahajud teh kudu berjamaah. Ya. Naon teh sholat duha teh kudu berjamaah. Ye, hoyong seueur rezeki dawamkeun netepan duha. Hoyong seueur rezeki nak dawamkeun netepan. Apa doa netepan duha teh? Wa in kana fil ardi fa ahrisu gitu deh. Gusti lamun rezeki abdi aya jero taneuh kaluarkeun. Urang hujan bari jilpan karek suung-suung wae mah heuh. Apa tina taneuh? Melak sampeu pijilpan beutina heuh. Apa tina? Tina taneuh. Wa in kana ba'idan fa qaribu. Gusti lamun rezeki abdi teh jauh, dekeutkeun. Ripuh ka budak-budak rezeki mah, tapi rezeki sina budak-budak urang. Neangan duit mah hese, kudu duit tu neangan urang. Tuh uing oge penting ayeuna duit neangan uing.
punten salah jaban aja. Menawi abdi ka Anggo we di Anggo henteu. Nah, mudah-mudahan ngomong ke tanggal 22 mah udah jauh ka Majalaya Bandung jauh. Uing ditanya ke mana apa? Tina YouTube cenah tuh. Itu minta kurang dia tak muka tah. Siar Islam Media heuh. Siar Islam Media teh subrek atuh subrek. Sebelum nanti korek teh. Makanya jadi selakoh heuh. Sareng Muhida channel. Nah, aya dua tah Siar Islam Media sareng Muhida channel. Buka subrek kadinya sendiri selakoh. Kaki setiap pengajian aya di dinya. Kamari nuju di Ciseuki tolak teu. Ya ibu-ibu ya. Nuju Ciseuki tolak teu. Henteu. Aduh. Celaka euy. Tidak kalinya teh deket. Nuju di Ciseuki uing mere doa. Doa ngakeul. Aya nu kitu. Bejaan kuing ayeuna. Osok diakeul kejo. Kejo sok diakeul tara. Osok make doa tara. Tara kumaha wae atuh? Hah? Kuing teh ngakeul mah. Make doa tara. Tara kumaha wae atuh? Bismillah we. Itu. Oh jadi bener bismillah we, bismillah we. Dia cocok bismillah. Berarti orang bismillah we gitu nya. Bismillah we, bismillah we. Gitu bener. Aya doa aja teh. Hayang berkah, keluarga urang hayang soleh, make doa. Doana. Rabbana anjalna munjalan mubarakan fa anta khairul munjilin. Apa ada? Rabbana anjalna munjalan mubarakan fa anta khairul munjilin. Apa ada? Rabbana anjalna munjalan mubarakan fa anta khairul munjilin. Apa ada? Rabbana anjalna munjalan mubarakan fa anta khairul munjilin. Apa ada? Itu mau maju-maju ingat itu maju di hayo. Tata doana. Tak buka tuh hek subrek aya ta doana geulinya. Bari kieu. Geus beres doa eta tambahan ku bahasa urang. Gusti lamun ieu kejo tidak harus anak abdi masih ngecerang kotakna, masih hampang beureutna kana ibadah darajat kaleuwih ti nu Bapa sabik ngaranna osok itu. Osok itu paling barat budak mah. Gusti lamun ieu kejo tidak harus salaki abdi masih jauh balai parat rezeki. Hasil pemaksudan osok itu tara kene Gusti sholawatan teringat ke ahabuli min kuliman fa'aksara Allah hubinikol datil mijan hubinikol ya Rasulullah cek ibu cek ibi balik ngake soleh tema budak kurang balik ngawas di Pak Opan cek budak kurang di lawang pantau tarako tupi aslabi arbab bisudadi kadasam supi abro jihad kana qalu Allah dua anta soleh inungna soleh anakna tinggal saha kalau Pak hebat bapana tong bapana balik kantor ke kebon di lawang kantor malah kedaya kak pegang dahareudang beuteung ari bukakeun bari digeberan ceuk bapakna ngahiliwir angin bijil tidak tungir terus aduh aing mah indungna soleh budak soleh bapakna ngejus wae kudu kabeh soleh baiti jannati rumahku adalah surgaku lamun kabeh pada soleh dan dengan itu dalam rumah tangga lamun kabeh pada soleh heuh moal dipasieun moal aya dipasieun teh lamun saha urang toleh nya dan lamun soleh mah jadi hiburan naon teh inti mah teh pamajikanna ngangeun tangkil amis teuing da lamun tos soleh jadi paseak gara-gara angin tangkil ceuk salakina acan begug ieu kan begug ya ngangeun tangkil paseak bisa rujak rumah tangga gara-gara angin tapi lamun soleh cek salakina nuhun Gusti telepat masihan bojok ka abdi teh sakitu teh baheula abdi teh hayang ngasaan kolak tangkil itu soleh
panginuhkeun kopi teu salakina can kauyuk geus kitu tajong pasnya mau lamun teu soleh pasea bisa hujan rumah tangga nu harga eta rumah tangga teh puluhan juta tapi teu hajatna perhujan ku harga kopi nu harga 1000 perak ku sabab teu soleh cek salakina murah teh mana wae katajong ku akang tuh teh geus gelasna ge tabungan asa kita teh gitu bener cek salakina eta dari soleh teh malah ku pamajikanna sarua teh soleh hari panon dikamanakeun panon gitu dulu gitu ya tapi lamun soleh soleh mah pasea kana cek salakina teh pampura ni aya naon akang si kopi na gelasnya katajong ku akang teh hican kauyuk peupeus tu gelasna ge kumaha cek isi sarua soleh atuh wios akang teh lagi si kopi keunai peupeus gelas mah asal ulah peupeus hate itu gitu maka intina mah soleh cek salakina nyi datang sing hade tos asal urang ngalajo mengbal kalapa atau ulin ka kosel Dulu tidang-dang, sakali trakun, amora, japra, wah trakun, bukan mus sekipak macam cudere. Cudere kan loh, tengah dibaca. Ya, ari pesta mohok deui. Cing pasea mau lamun teu soleh. Pasea cek salakina naon itu sudah keru. Sudah keru bulan ayeuna era mana ge. Da teu soleh. Tapi lamun soleh cek salakina kalah kasukuran ya Allah nuhun Gusti masihan bojo ka abdi teh teu lepat geuning hiburan teh teu kudu kancor di imah teh aya onel-onel itu mata kudu salat kudu soleh nya kapan nama ku ilmu. Dengan ilmu hidup ini akan dengan iman hidup bakal tenang. Kurang pandokapan ieu teh kusaha imannya. Terus iman teh hartosna percaya. Breto aya aki-aki. Breto. Eta aki-aki lieu hulu. Ceuk iman manehanana, ceuk kayakinan manehanana lamun ngadaang bodek syariat tah hakikat nama Allah ngageurkeun cakeun nyarita ka pamajikanana mak cing kali teu ka warung meuli bodek ieu duitna 10.000 teu kuat ieu hulu ieu cek pamajikan heuh kadeukeun atuh duitna tarima eta duit 10.000 diasupkeun kana pesak utang dan ini breto mana utangna teh pesakan tuh kating lu ayeuna mah pesakan teh mah heuh dan sila uing ka ngariksakeun ini beta si mah teh ka warung meser bodek, alih harga bodek teh 500 perak berarti pamulanganna kudu sabaraha? 100.000, 500 kali mah pamulanganna kali mah bodekna diasupkeun deui kana pesak utang. Balik ka imah langsung dibikeun ka si aki. Ku sabab si aki hayang buru-buru cager nya diteureui langsung lek. Nyaan kan al iman mah percaya ieu. Syariat ngadang bodek, hakikatna Allah liageurkeun cager ieu huluna. Ari geus cager baru PS. Eta si Aki isuk-isuk bari moyang hareupeun imahna si Aki olahraga ngangkat senok sudah barbar senok aya inget kana pamulangan ini asa can mulangkeun kana pamulangan urut-urut modek teh kumaha cek pamajikanana aya Aki lah kitu cenah maneh manggeus cager bari sakitu kumaha ingat ieu na pesak utang dicokot ku si Nini teh tina pesak utang begitu dicokot tina pesak utang si Nini ngagebeg naon sababna duit anu 8.500 teh aya keneh bodek lagi aya keneh nah naon kudu dibikeun ka si Aki si horeng sabikeun nu dibikeun ka si Aki teh kancing utang cager eta si Aki ngalegeg kancing utang tah aku yakin mata urang ge kudu yakin tong hariwang ayeuna usum pandemi pagawean loba nu PHK tong hariwang ayeuna naon budak urang sok sieun teu ngarti sakolana sabab loba daring tong hariwang tani henteu hasil tong hariwang dagang henteu laku tong hariwang jabatan sieun gubernur hariwang mah hiji
sok sieun hirup teu meunang di doa eta we rezeki masalah rezeki boro-boro urang boga akal wa minta batin fil ade illa Allah rizqah satu ngarayak ke rezekian ku pangeran terus teh makna urang boga dua leungeun dua suku mun itu bisa nyangan rezeki leungeun katuhu tugasna improvisasi leungeun keca tugasna kobelisasi aya kue canak pananga katuhu datang kejo canak pananga katuhu kuatkeun ku pananga katuhu digayem digiling lek nu warak beut sok kaluar bagian leungeun jadi leungeun kenca itu tugasnya naon teh kobelisasi tukang kubal kumaha cek leungeun kenca wios abdi marido saumur-umur tukang bebersih oke wios abdi marido saumur-umur tukang kokobel oke naon sababna di mana dunungan boga milik kuring nu pangheulna gini mata kabejam tangan dituna leungeun ladang sabar gitu bilangnya leungeun kenca terus eta asli teu ciki aslinya jadi kena ciki ya dulu ya mata kurangnya hidupnya kudu sama hufatul jannah bil makarih wa hufatul nar bisawat jalan ke surga sok diimplikasikan ku tersep kulo bago goda beda jeung neraka mata cangkeulna ibu penting ayeuna jadi saksi tunuhna ece akam penting ayeuna jadi saksi ke di akhirat naon sababna tinggal di akhirat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun we eta baham ieu mah dibekep mah bisa ngomong nu ngomong teh leungeun nu ngomong teh suku nyaksian kana perkara pernah urang lakukeun di dunia aya beuseuh ieu baham mah bisa ngomong di dunia mah urang yastahpuna minanas wa la yastahpuna min Allah anjeun nyumput di jelema tapi moal bisa nyumput di Allah maneh mau ngangkat biwirna pinuh ku getahna nyebut henteu aja henteu di dunia tapi ke akhirat mau bisa ngawadul heueuh ayeuna keur cicing kieu ngadengkeun nu balik tiba-tiba peledak ku bangke kadal aya nu daekeun ngakuman nah ieu kebaturan anu ngisingnya toi mana hitutnya toi lamun mah itu berarti urang di dunia Betang dengan ilmu hidup ini akan mudah. Awas ilmu. Penting namun penting. Tong jadi jelema bohong. Urang kampung bodoh sakanya homang data open teh pagi yang kue. Di kajar kata. Di jar kata ya gedong sigrong mencapai langit kacana tina libeun kan hidung dina pantona aya ngaranna open. Sekurang kampung bodoh pagi yang kue ibadah. Padahal open yang mana artinya? Muka jauh tuh orang Cina yang asup kan di salamang teman asup Cina bisi tutung ada tengah bahasa Sunda asup ya orang Cina orang kampung lepak tarang aku naon Cina orang dia tuh bisa dicaramnya tekung sini nanti jauh itu keluar orangnya jauh kan hidup beta orang kampung kalau ngacet lewek itu asup di mana jadi lehehe padahal lu bodohnya ahli puh aja mau bodoh tong jadi jelema anu bodoh poh dia jelema bodoh maka kade urang geus ngarasa pinter geus ngarasa bisa kade poho ka guru nya da urang teh bisa teh ku sabab saha guru teh man alamat ta walau harpan jelema anu nuduhkeun sahu sok sampeyan sahurup eta teh guru inget urang teu ngaji preto deungeun sekolahan pernah terus teh alif jabar a alif jri alif s gitu eta uing inget keleutik tepira guru teh ditah maca ieu mi wali wala nasir dah hese dikeun can bisa mah ka mi wali wala mi wali hayo mi wali eta inget teh ayeuna ya Allah Rabbi kabeneran berenang eta ustad teh ngajarkeun ka santrina teh nya sirata budak pan maca teh geuning kitu sirata si budak kita si kesal meureun guru abohna cerina si eta santrina langsung curiga nah cenah sot teh bau guruna pan teh eta mah sot paeh
padahal gunung ngajina eta teh poho teu nyikat gigi kitu. Lo budaknya kan jujur. Iya mah alakonnya Pak. Ai pun ramah teh wastana teh Pak Ustaz Mansudin. Pun ramah teh Pak Ustaz Mansudin ngajarkeun tentang kori. Oh, itu mah heula kan senang kana kuro. Nya beres ngajarkeun kori, lagam mah tuluy ditanya tajwidna. Tajwidna budak santri itu. Aya santri nu nunutan. Ya, muridan gitu teh. Ya, waktu mut cewek haki mah kieu kieuan mut-mutan. Pas nerangkeun harita teh hukum mad dan qasar. Mad sabaraha hiji jeung sajaban terapkeun Al-Qur'an. Aya nunutan eta. Tong disebutkeun ngaranna mah. Ampun kitu jang. Ieu hukumna mad naon? Meureun budak teh lawas. Wada Mansudin. Itu mulai jauh Mansudin. Atau Mansudin mah guru ngajina sok itu tadi keluas tak kade ya nunutan bisa salah hati puguh-puguh cek wing sunat setiap sholat nyusul teh ngebersihan kuntu kan ku salat kolabna nunutan kade nanti lain nyusul atuh balik kae mah teh bebeja ka pamajikanana nih geuningan cek Ustad di Mekarsari sunat cenah tiap sholat nyusul atuh umare sholat nyong umare sholat nyong cek pamajikanana itu paling tah agama teh salipu geus sapoe 5 kali mah teh gadehna loh wantung teh mah kawin pamajikanana lah cenah Ustad teh cek suami abdi cenah sunat sudah kae sholat nyusul bae nyusul teh nyusur salah deui cenah keun cenah supaya kapokeun rek make samal tak ku samal begitu poe Jumaah bebeja pamajikanna teh ih cek ada heula urang nyieun heula pahala nyebutna teh nyieun heula pahala begitu genyol lain kapok eta jelema mah kana pangabeuki kapokna teh aduh cenah haneut hareuy heula itu kana pangabeuki ya dengan agama hidup ini akan terarah dengan ilmu hidup ini akan mudah dengan seni hidup ini akan indah sok tingali tuntutan Bukhari make seni untuk ngeunaheun teh dan ngaji Quran langgam teh aya 4 hiji kuro kadua haflah atau husaini katiluna murotal kaopatna seka baik hiji kuro nusok biasa dipake dina MTQ eta mah kudu nyusun bayati, soba, hijaz, nahwan, ros, jiharka, sikah gitu deh ke bayati bahkan bayati gak aya 7 tingkatan bayati koronukah, bayati koronawa, bayati suri, mutawasit, jawa masuri, jawa tamam jeung sajabana eta teh dina MTQ mah kudu nyusun kan lamun teu nyusun cek ulang beres teh ceuk teu beres ambil di dia mah tadi langsung tali wah di dia mah bisa langsung tina nahwan tina sikah da duit berenang eta kuro kaduana langgam teh haflah atau husaini nusok biasa ku urang kadenge dina kaset lolobana mah eta teh langgam kuro eta teh langgam haflah atau husaini nu katiluna murotal mah laguna teh loba anu ketilu kanji kadua katilu bagi deui kanji kadua katilu bebas eta mah penting mah aya laguan eta murotal nu kaopatna sekadaek ya ngacabru teu palungguh hayang tarik bosan tarik laun sekadaek kitu mah eta seni ngaranna teh dah nyewa lamun ngaji Quran senina seni sunah nyewa mah laguna lagu sunah cing kira-kira mantes mah lamun ngaji Quran moh tabat yada abi lahabi watab Quran mah Quran kawas tali nu kori geuningannya pantes sorakna hade napasna panjang bodoh teu kori mah betak laku kana duit orang tuh lamun sorana kosbek guling mah ya modal paling bisa dikeun mah itu eta modalna kawas shalawat teh sok shalawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ta eta lagamna disebut teh padang pasir pedah meureunna datang mah tidutut di timur tong dirobah ari budak urang ayeuna geus sok dirobah leulikna dirobah kini naik perosa ka Cibadak meuli gabah nini di
diperkosa ngagoak minta nambah. Cerot. Ulah turutan gitu mah. Itu tak seni ngaranna. Bahkan ku seni bisa apa status? Ku seni. Inna Allah jamil yuhibbu jamal, jamil dina keseni Pak. Ya, matak tingali euy lamun teu make seni rek kumaha beureuh tingali tu ka hareup. Bajuna gaya dipake ku kaset beuleuh. Aduh eta mah tidak bener euy nu kaset. Atuh dipuji ku batur teu mun sorangan euy teh. Nah, tadi imam mau itu pakai kaset, nah, ya, tuh, iya seni Pak, bajuna sarwa leungeun napas, itu pendek sabelah, lamun baju uing dina saweh na aya sakuan mah geus teu, ente kan ya, mantap, iya seni, make sobran, make kopeah, kopeah jeung sirah teh ibarat seni jeung agama, seni na kopeah agamana sirah. Lamun uing make kopeah ternyata serencing uing nanya, nah kopeahna kudu diganti atawa sirahna kudu dipapas? Kopeahna kudu sarua seni kayak gitu. Di mana-mana eta seni geus kadeuketan kana haram, lain agama nu dieser-eser, senina kudu ditinggal. Tinggalkeun. Terus teh da ngeunaheun atuh make seni. Adam make seni teh Adam. Make seni teh Adam. Make seni kamu tuh pakai seni ngaheun mah. Mau budak urang di sekolah diajar seni. Budak leutik bisa ngapung, teu kan seninya. Babaku ngapung peting, teu. Ka pakai seni mah kitu. Kuriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis sarupaning gula gegeplak wajib tujur. Lain pakai seni mah geuna. Sok lo betul pakai seni. Budak itu bisa ngabung, bapak mau ngelakuin, mulai ke kelayangan, sarwa aman oke, etak kuseni kalimatnya Allahu Akbar, tapi orang misalnya hal etak tenawan, maghrib, tong tuh, ada yang di masjid, Allahu Akbar, salam adan, nges beres adan, tepuk silah ada yang, Allahu Akbar, Rasulullah, Pernah. Nges beres komat kali ini Allahu Akbar. Kenapa? Takbiratul ihram tersalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Tuh kan? Padahal Allah Akbar kali orang kamu gitu mana? Tapi terakhir tuh di imah panganten kasumunan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Ayo teguh kenal. Makanya kan marah. Si akaman dilep tidak. Ya Allah. Gitu. Kayak kasar. Seninya. Ya Allah. Ya sila Quran seindah suaramu. Bacalah dengan tilawah yang sempurna. Gitu. Coba baca Quran seindah suaramu. Jadi ngaji teh lamun make seni mangeunahna ece ibu subuh-subuh salaki urang can budak urang geus hudang tuluy tahajud ieureun salaki urang ngaji tah ngeunahkeun atuh dikorikeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim salaki urang mah buhar kere Bismillahirrahmanirrahim ieureun salaki urang alif ba udah ngaji tak bisa gitu tahu apa gitu ya ya Allah dengan seni hidup ini akan indah sok make seni nanaon oge rumah tangga make seni urang datang kana ieu tempat make seni tuh sorban acuk sareunana make seni terus geuning mustana yang menyebutkeun seni teh haram nu mana heula senina lamun kitu mah urang nabuh dam doet lain apa-apa can coet aja haram terus teh beda aya kawinan paling kawinan teh lolobana nabuh dam doetnya lamun preto mah kaca pisuli dagungan nu dimaenkeunna cate kulu-kulu puspajala jipang prawa jipang lontang jipang wayang preto ayeuna dam doet ayeuna mah artisna ge aya teh artis dangdut mah kena
seksi jadi kan pakai owner nanti saja kali itu manusia mereka cari ini subur makmur kemarin Pak Boh Cinawi owner luhur tuh udah nongeng kada ya ayah berandin gitu ayah tuh ayah dia mata yang ngaku maka ayeuna geus hese dibedakeun mana pakaian kafir mana pakaian muslim da breto mah anu make aya kemong pasti anak Cina agamana Kristen ayeuna tahun 2002 lain anak Cina ayeuna mah tetangga unggul puan nu make rekmong teh bahkan ayeuna mah lain rekmong pakaian ge mekmong geus tong dihartikeun geus. Nah, kedua kemana? Terus deh. Aku dapat itu kumaha apa ayo nama ya Allah. Budak SMP tegas balik ayo. Uing preto ayah kelas 3 didiukeun jeung awewe panggulisna. Pedah uing cicing di tukang, diuk di tukang hees. Ai ku guru tadi pinahkeun ka hareup, pinah ka hareup tadi diukeun jeung awewe. Supaya lah nunutan berenang didiukeun jeung awewe panggulisna teh. Padahal panggulisna disebut lagi binatang kelas. Oh bintangnya. Dan itu mau yang preto padahal ayah kelas yuk. Mau sekali. Jeung uing mah, ya kuliah tingkat hiji teh can boga kapokoh uing preto. Lain ngomong heunceu, ari geus saha tuh. Nah, ari ayeuna budak SMP ya Allah geus nyaholope. Cek lalakina I love you. Tema budak awe you love me. Tema deui love me lu. I lupa lap-lap begitu. Jadi itu cinta ya cinta dan saling mencintai. Cing saha anu disalahkeun. Hah? Awas baca burungna, ulah nyalahkeun burung ngaji ustazna. Nu disalahkeun mah indungna jeung bapa. Nah, kitu ustaz. Sok urang balikeun jeung breto. Breto mah lamun aya budak lewe, budak rusing, budak teu cicing dipangku ku indungna teh tuluy diselawakan heuh. Teu. Innal habibal mustafa durofati wa duafa wa dhikru fihi sifat idza tamada bil ilah. Kalau beto enak gitu teh. Budak tegen hees. Terus deh. Nilaladi tulal mada nasrunala kulil ida. Nilaladi tulal mada nasrunala kulil ida. Ya suruna ayyuktada biruhi minna wal muqam. Reup budak PS geus ngalahin di kana kasur tuh. Ayeuna kitu teh. Ayeuna mah teh kitu ieu. Kalau kecil budak lewe, budak rusing, budak teu cicing, cek indungna teh sok cenah gajajar ka jeung babaturan maneh, kamnakeun cokorna jeung lacet maneh, leungeunna peureutkeun indungna we cok. Cus dong, tapi tampak gelong. Mata ku sabab keuletik dari bapak tahan cus dong. Geus gede kan di hawana hayang kitu hayang cus bilang. Cus bilang tak keuletikna tah. Maka ayeuna tanggung jawab budak urang teh bu lain guru tapi urang. Ku anfusakum wa ahlikum narok wa quduhan nasu wal hijrah. Cadak diri anjeun jeung keluarga anjeun. Kan pemajikan urang menapa orang ka batu bagian moal salagram. Bagian anak urang geus karawan menapa orang ka batu bagian moal sana. Bagian sabar kumaha. Aya jelema tukang salat tapi asup ka neraka ya. Aya teu. Fawailul muslimin alladziina hum an
sholatihim sahun. Nah kau yang teh kejelmaan anu sok sholat anu kumaha anu sahun teh kumaha Ustaz hartina loba hiji sahun teh sok dipopohokeun kaduana sok diengke-engke katiluna sholat teh belah teu make ilmuna kaopatna sholatna anu kieu jam 3:30 teh asar ari urang sholat lohor teh 4 menit 2 menit deui ka asar urang sholat lohor 2 menit kabawa kana waktu lohor 2 menit kabawa kana waktu asar padahal sholatnya adaan tah eta ge sahun cek dina tafsir Jalalain jadi urang teh sore teh sahun ngungkul jablah teh ilmuna kadang-kadang sholat teh supados supaya sholat lohor ge make kaos sangsang sisiripan sholat sedang nu kitu teh ngaranna teh apa sholat sedang ngisa dinedak teh tuluy itu sholat sedang teh ya, mata nu tadi cek lamun urang hayang berkah tina pagawean berkah rezeki salaki urang sina salat berjamaah dina salat berjamaah sabab nu tara salat berjamaah teh 12 kasangsaraan 3 dibikeun di dunia kapura moal kabahas kabeh heuh masa jam 1:30 ya dibahas kabeh kita uing lamun ngaji dikeun kabahas naon atuh ge kudu aya dieutik mu balik oge kitu eta we heula aja rek hiji kita eta mah. Nomor keempatnya dengan seni hidup ini akan indah, dengan cinta hidup ini akan berkah. Lihat nih, dengan agama hidup ini akan terarah, dengan ilmu hidup ini akan mudah, dengan seni hidup ini akan indah, dengan cinta hidup ini akan berkah. Ketika cinta masalah dunia, tapi ingat ya dunia teh mazraatul akhirat. Gimana urang lepas nyawa kita tinggal bagian nu hari nu cek nu hirup kieu teh. Ahli mayit tingrari umur asara ngamatian mungkus jasad nu kakara rejeun disolatkeun terus ngagarotong mayit jejeritan aduh abong eta si mayit teh jejeritan ceuk ngan teu kada ngelek ku urang mah nu ngabringkeun mawa ka kuburan kana ngalobrol we aya nu sedih ditinggalkeun lamun eta mayit loba jasana tapi bisa wae lamun eta si mayit justru loba dosana lain sedih meureunnya tapi nu nganterkeun teh modal tenangnya Ustaz dan dia masuk ditahlilkeun buat nu tahlil mah keur kasalimi buat nu tahlil mah kana papai jeung muras teu bukti nanti muluhan mah teu datang lain di kota ya cek di mana gereja cenah di kota nu maot ke rupa-rupa ngaranna teh ari nu jelema bonghar bari berehan mah disebut lagi pupus parantos pupus nu rada miskin meusan maot nu balangsak mah kojor parantos kojor kuburan ge beda sok ingat di janur kuburanana aya kelas 1, kelas 2, kelas 3 kebayang kelas 1 mah cenah jero wah turun ke handap eta teh nu ngurepkeun teh kelas 2 rada DF bisa 3 huruf gitu kelas 3 mah DF pisan kebayang narongtol sukuna ya aya budak di pasarean Cianjur main kaleci kita main kaleci terus kana liar dapat kuburan unggul karena liar begitu dicopot kabedol arepek teh naon tulang leungeunna tulang panangan kabedol kitu wah budak bingung aya surungkeun deui ka ditu sieun pelok kumaha nyurungkeunana tungtu cek budak teh nyang panjang lupa kucing tep ka jero tahu kalau dari sini disebut kucing mah ya Allah ya. Dengan cinta hidup ini akan betah padahal dunia itu majruatul akhirat tong betah teh boleh saja kau cintai dunia tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya
sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan kojor juga. Cek saya tak, cek saha, cek oma, cek umeng gitu, astagfirullah. Kata nyanyi di alus-alus gak pake, kami dia mah oma, ada gitu. Ya, kabeh di orang tebak kali ngake, rasa. Ya Allah, setelah engkau dimandikan kain kafan yang dibalutkan, naon teh gapan teh? Boe. Setelah engkau disalatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita, kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Kabeh ditinggalkan kan? Anak orang anu urang tepikeun ka pohon ngaranna si Raden, si Menak, si Raja, si Ratu, Puhewok oge ditinggalkeun. Imah urang nu modelna beanyangan tina mungkel ditinggalkeun, kendaraan urang teu sifat PKS dilapeurak ditinggalkeun, bahkan pamajikan urang nu baheula urang teu ngabean duit jeung batur, unggal penting gaek wiridan merek, ya katipu, ya kalangsu, ya kaliru batok kohok wadah hubut, ya katipu, ya kalangsu, ya kaliru batok kohok wadah hubut. Doa mereka katanya. Beak indah nanti urang ngado ditumpahkan deui ku batur. Jadi naon atuh bakal nulungan urang teh? Si horeng amal-amalan, amal-amalan urang. Pamai amal miskola jaratin khairan yarum. Mungkin saya jawabnya ya. Aduh. Wa may amal miskola jaratin syarran yarum. Aku semangat. Amal urang sosana yang sabobot kemul, nu hajena, nu gorengna, engke di akhirat pasti bakal kapena. Terus teh, amal nu mana? Nu bakal ngageunahkeun teh amal nu make elmuna dibarengan ku ikhlas. Lihat deui, amal nu make elmuna dibarengan ku ikhlas. Naon ikhlas? Ada ulah nyebut ridho. Kena elabuna, ikhlas ridho korban merdeka gitu. Ridho mah anil qalbi bimakah qasama Allah teh karasa tenang ke pembagian Allah eta ridho. Ari ikhlas mah huwa amalu lillahi wahdah, midama perkara hanya karena Allah eta karena ikhlas. Jadi bahasa diceseuti leuwih ngantokeun ikhlas teh seperti gula. Apa gula? Apa ulah dia gula? Kumaha rasana? Amis. Eta gula gede jasana tapi terakhir tersebut gula dicampurkeun jeung kopi ditinuh ngaranna cai naon? Gulana tersebut teh sudah naon eta teh cai kopi gula. Hijikeun jeung ketan digodog, digoleh-goleh, dibungkuskan kana kertas leutik, ngaranna teh wajib ketan gulana tersebut teh. Sudah naon eta teh wajib ketan gula. Hijikeun jeung waluh ngaranna kolak. Waluh gulana tersebut teh. Sudah naon eta teh kolak gula. Eta gula kana dasarna tah urang ge kudu kitu hirup teh. Kudu loba jasa anu teuing teh kasebut ge da Allah mah moal salah mere pahala. Mani elehkeun ku tukang parkir urang tuh dicaayur tukang parkir mobilna loba teu sombong teh. Unggal poe guta ganti teu tah kabur. Dicopot ku batur hiji-hiji teh kabea. Nah teu geureun hate kan. Teu dadung bae. Urang teh kudu ngarasa ieu teh kabeh ge titipan Allah. Boga jabatan titipan ti Allah. Boga rupa geulis titipan ti Allah. Boga rupa kasep titipan ti Allah. Dan geuning begitu bae kabeh ge lamun heueuh mah ieu teh urang tahan atuh tong ngolotan. Ieu buuk tahan tong jadi bodas. Buktina geuningan kulit jadi koronyot heuh. Buuk geus mulai meninggalkan dunia hitam. Jadi barang bodas. Terus ya Allah Rabbi, sok syukuran masih kene ngarasa normal. Uing ti bretok ah tinggal beuheung can ganti lahar can. Kayeuna alhamdulillah. Terus nya tuh ece ti bretok kan pangamu malik handap. Teu sok syukuran. Lamun hiji urang malik ka luhur musim hujan repot. Nya panangan 2 sampean sahiji? 2 ari tinggi syukur sahiji. Bedana cenah sareng bayangkeun lamun Allah masih sampean urang 1000 siki repot mah. Repot budak-budak kana ini ka sakola make sok atuh 1000 siki. Main bari akang mah timpang wujud. Untung ukur 2 ya Allah
syukuraneun. Tuur belah haleuh ge tuur. Ari hayam belah mana tuurna? Hayam mah belah tuh. Tukang dan si eta mah teh titah salat, urang mah titah salat. Jadi punten Pak Ustaz Opan, lamun aya urang ieu tara dek salat, gampang ceuk uing ngapaliuskeun tuurna sebelah tukang. Bayangkeun lamun tuur belah tukang saha pangleuna ripuh. Ceuk uing mah tukang museup. Ada urang dia tukang museup? Teu aya wae ceuk uing ge. Sok bayangkeun, lamun tuur belah tukang rek kumaha cimogona eta tukang museup. Tapi dah uing mah tarang ada lauk menang museup. Demi Allah teh, tarang menang cerik tarang. Menang ngagoreng ini mah main. Udah menang museup mah atake nih heureun. Gitu. Syukuran urang mah manusia. Beda jeung satu. Doma dicabut nah huluna ngaranna bulu doma na beuteung nah bulu doma na buntutna ge bulu doma. Nah, jelema mah beda tempat beda ngaran. Sok buktikeun. Dicabut na sirah ngaranna naon? Rambut alias buuk. Turun kena bibir ceri tanawan. Gode. Nah, ini beda-bedanya. Begitu kene. Turun kena handap pentarang. Turun kena bibir. Turun kena gado. Turun anggeus segitunya. Itu jelema mah beda tempat beda. Bahkan urang bisa ngagaya, ari ge uing meh kadieu disiran heula. Lamun ditengetan kunaon make jeung bisa disiran sabab buuk urang leungeus. Bayangkeun lamun ku Allah urang dipasihan buuk sabulu-bulu heuras kawas lama. Nya heuras da seukeut. Heeh. Uing mah bisa make kopiah da heuras. Halis cuk-cuk da heuras. Kumis cuk-cuk da heuras. Jamot cuk-cuk. Ah. Yakin dak uing mah lamun urang sadayana dipasihan rambut kawaslana, yakin saya yakina moal awet cungcak. Dua poe ge rangsak pokna teh. Nya, matak sok syukuran, nah cenah ustaz teh jeung syukuran sabab nu dimulyakeun ku Allah. La'allakum tashkurun, maranehanan garaek syukur. Wihan deui. Nu dimulyakeun ku Allah teh la'allakum urun maranehanan garek syukur. Kunaon eta jelema daek syukur? Ku sabab hiji pecina aksiru dikro hadimil ladatil maut. Loba-loba inget kana pamutus kanikmatan ngaranna teh mah maut. Mudah-mudahan urang di mana dipunut ku Gusti, nyawa urang dipunut ku Gusti, nepi kana waktuna, teu aja datang geus babatok, notok ke setiap tarang. Urang masih husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sarta mudah-mudahan berkahna pangajian penting ayeuna. Nu kedua ka madrasah masih jadi getol amin. Anu kedua berjamaah masih getol amin. Anu loba kali salat masih getol amin. Mudah-mudahan urang ditambah tarijul kasolehan amin. Sarta berkah dina usahana masing-masing amin ya Allah ya rabbal. Apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Lamun ngaji uing kurang panjang sok atuh kemah onang. Perlu dinasak itu, hapunten kasuhun, khutbah sapa dan makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka atasana Bapak Ustaz Muhammad Hidayat nu parantos masihan jangan ka urang sadayana. Mudah-mudahan aya manfaatna kalayan urang sadayana tiasa ngamanfaatkeunana. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal